Hai guys, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui kang kontena Mama Aero dan Gionya ye. Yo di video ayeuna itu carita nama malam tahun baru cenahnya guys. Tapi teu isuk ngiricik wae hujan mijih guys. Boro-boro erek ka mana-mana, boro-boro bisa jalan-jalan. Atunya geus atuh cuang urang make upan. Ieu cenah caritana teh tutorial make up di rumah saja tahun barunya. Make upnya juga kumaha ieu teh. Aduh, kurang lightingnya guys. Dah keadaan di luar teh poek pada orang geus pake pencahayaan nu optimal ieu teh, tapi katempo angger tetep poeknya guys, karena banget irah mani poek pisan ieu pas keur urang take video teh dah ninggangna pas keur hujan oge di luar eta, padahal mah lampu imah geus dihurungkeun, ring light oge geus dihurungkeun, tapi angger asa kurang maksimalnya biasa nama. Padahal mah urang mun take video tara sok pake pencahayaan nanaon ngan ukur pencahayaan bawaan kitunya, tapi ayeuna geus double pencahayaan ongkoh asa katempo poek banyak guys nya geus atuh teu nanaon. Teu boga planning ka mana-mana atuh da tahun baruan oge jagat juga kieu mah mending murungkut we atuh sare di kasurnya guys, geus tong ka mana-mana atuhnya. Da atuh bara raseuh bara recek lalesang di jalana oge. Heuh nya atuh enak nama teh babakaran kitunya naon, tapi atuh urang teu boga pakerjang dibakarna naon, ngabakar sampah gitu atau ngabakar naon gitunya. Teu nyaho geus atuh lah nya tong loba pangaturan atuh bapa negarana oge eueuh digawe ninggangna teh. Nya geus bae atuh lah cicing ngaringkuk we atuh ngagegelan curugnya da. Bahan pibakareun daging nanaon mani ampun tahun baru teh Gusti. Saatunya geus erek menta we ka tetangga kitunya nu boga babakaran boga naon atuh cing di dieu saha nu bararoga babakaran atuh urang erek namu erek menta sa ieu mah sanaon satusuk mah sa ngasaan bae kitunya. Hareuh ni ampun ti isuk hujan teu anggeus-anggeus ngiricik we atuh IG make up oge mani asa pararoek urang teh mani teu katararempo ieu teh geus bae atunya asana teh sa make up na gue make up cicing di imah make up rek sare erek ngaringkuk ieu mah tapi henteu deng teu ngaringkuk urang mah tetep produktif ngala duit ieu teh eta bapa budak ge geus bulak-balik we keluar kajero keur ngagodogkeun baso ikan erek deder sugan we atunya jagat ngiricik ieu mah jelema teh harayang nu hararaneut henteu sih. Yang geus atuh lah videona ge geus rek enggeusan nya geus nya guys, bye. Kela nya ieu hasilna